rohangan jurusan ilmu sosial bangunan Pasagi manjang ke tukang. Aya rohangan kelas opat pahareup-hareup. Di antara kelas aya perpustakaan. Di hareup pisan aya rohangan satpam. Tungtung kenca aya kamar cai deket gudang. Tah lebah dinya lebah lawang panto kamar cai deket gudang. Ngabayabah semua geuneuh. Kalah awak meni terus ting sariap. Jam 8, kuring indit ke kampus, padahal kuliah jam 11. Parang waktuna jam kuliah, dosen ate asup. Geus 5 kali pertemuan, mangkaning minggu hareup geus rek UTS. Sabot hulang-hulang di jero kelas, Aci kalah ngajakan ngawangkong, ngomongkeun Maya. Nyaho kuring ge ka Maya mah, geulis, mahasiswi jurusan sosial, pamain teater. Aktris terbaik sa-Bandung Raya. Tah, nya si Eta, si Maya, tukang ngerebut kabogoh batur teh. Aci bangun keheuleun pisan. Maya geus ngarebut kabogoh Aci. Bingung kuring ge, iraha teuing Aci boga kabogoh. Aci cacarita, keur tingkat hiji keneh, manehna kungsi boga kabogoh Dudi. Tapi geus putus. Tina caritaan Aci mah aya hal nu beda antara manehna jeung Dudi lebah nafsirkeun prinsip ajen jeung norma dina bobogohan. Cek Aci keneh, Dudi kaasup lalaki anu nafsirkeun ajen jeung norma bobogohan teh dumasar kana pasoalan biologis wungkul. Saruana jeung si Maya cenah. Berehan teuing tuh dah si Maya mah. Komo ieu ka pantar ucing kawah si Dudi. Cek Aci deui, teu weleh jejebris. Teh atuh aya kajadian anu ngageunjleungkeun fakultas. Nasaha di kamar cai. Sawatara bukti nyampak keneh. Pihak fakultas geus ngontek polisi. Samemeh polisi datang, kuring geus tunjuk tanya ka satpam saha wae nu geus asup ka ruangan fakultas. Mung aya Bu Erni, penjaga perpus anu sumping tabu 5 subuh. Kaleresan cenah nuju milari buku referensi kanggo mahasiswa anu bade bimbingan skripsi. Cek satpam jam 5, nah teu kurang subuh. Cek satpam keneh kira-kira jam 7 aya mahasiswi duaan kalaluar ti rohangan perpus. Cenah mah geus janjian jeung Bu Erni pikeun mawa buku ke referensi teh. Hari jam 7:30 jol mahasiswa ngajemput mahasiswi nu duaan teh. Rada aneh cenah, mahasiswi nu hiji mah leumpangna disangkeh, sahasana teu sidik kawan tuanci rada poe keneh. Mung terang teh nu sok main teater teh ya. Omong satpam deui bangun anu teu yakin. Kaharti tuh da satpam teh ngaguna saku peuting ngadon gapleh jeung babaturanana. Panasaran, kuring muru ka kamar cai hayang nyidikeun getih nu ngabayabah keneh tina keresek hideung. Teu jauh tina keresek bet kapanggih aya ali perak sisi pantok kamar cai. Ari gigireun pantok perpus aya bungkusan, barang dibuka si horeng pel. Pelna nahaon? Basa ditanyakeun ka babaturan farmasi, pokna teh. Atuh eta mah pel pikeun ngawin. Bahaya. Ngagumin? Duh, kumaha nya dipetaeun? Kuring gancang lumpat ke tempat parkir. Ketika sampak mobil Dudi, ditelek-telek mah asa taya nu aneh. Iwa ti posisi jok supir nu rada jangkung. Kuring balik deui ka perpus, panasaran hayang nelek-nelek di lebah dinya. Tapi dataya nu aneh deui didinya ge. Ngan bae barang ningali panto perpus, katangen panto teh bangun ruksak. Katangen deui aya kunci ngagantel bangun henteu pas. Aya kahemeng nu ngalumuk, na lelembutan, kalah terus dieunteupan ku
kacang caya karena sakabeh nu dicaritakeun ku satpam. Nah saha atuh ieu teh nu ngalahirkeun jeung saha nu mantuanana. Pabeberang sawatara jam disaprak kapanggih layon. Mahasiswa rea nu ngomong cenah nu boga dosana teh Maya jeung sobatna Mila. Maya jeung Mila asa teu percaya. Kapan sidik Maya jeung Mila mah tadi isuk ge arasup kuliah sakumaha biasa. Siti mahasiswa jurusan komunikasi babaturan kos Maya nu ngaliarkeun eta iber teh. Lapor cenah ka ketua jurusan, cenah kira-kira jam 3 subuh Maya jeung Mila keluar di kamar bari gesat-gesut mawa kantong metet. Pasang rok jeung Siti nu harita karek balik ti cai sanggeus wudu rek tahajud. Maya jeung Mila bangun nu kageteun nempo Siti. Barang ditanya ku Siti, cenah kakara balik dugem, tuluy rek keluar deui neangan dahareun. Tapi nepi ka tadi isuk teu jebul deui. Kamar kosna ge dikunci keneh. Maya nu boga polahna. Tapi bisa jadi da nya gosip perkara Maya anu kakandungan teh geus nerekab di 2 bulan ka tukang. Buktina awak Maya katenjo ngarekahan, turug-turug aya nu kungsi nganyahoankeun Maya ongkek-ongkekan di WC. Lila ulang mikiran perkara eta, dijujut di awal nepi ka akhir, hayang sina pertela sabab akibat dina sagala rupa, gerak jeung saban adegan dina ieu kajadian. Gebeg teh kalah manggih kacindekan nu teu disangka-sangka. Kiclik bae muru karohangan Pak Hadi ketua jurusan. Kuring geus boga kacindekan sorangan, pok kuring nyarita. Sakumaha nutos disaurkeun ku satpam teh palakuna mah asa sanes Maya nanging rerencanganana. Sedangkeun nu marajianana nyaeta Bu Erni penjaga perpus. Sadaya buktos parantos lengkap kantun investigasina bae Pak. Di luar rombongan polisi geus narungtutan datang. Tuluy mariksa tempat kejadian. Maya, Mila, penjaga perpus jeung Dudi geus dipanggil karohangan ketua jurusan. Eta nu opatan teh diritah ngaku nyaritakeun kejadian nu sanyana. Kuring mah teu pipilueun, kuring mah ukur dipitnah. Kitu ngakuna Bu Erni teh bari rawah riwih. Alah ngabaretem saterusna mah nu opatan teh. Ketua jurusan ge bangun teu bisa naon deui. Kuring miheulaan ngadadarkeun kejadian nu sanyana. Kira-kira jam 5 kurang, Maya jeung Mila geus aya di rohangan jurusan. Susulumputan waktu satpam gerame keneh marayan gapleh. Nu opatan baralem keneh ngadengekeun katerangan ti kuring. Pok deui kuring neruskeun. Mila jeung Maya nungguan Bu Erni sabar menit. Samemehna palaku teh geus nginum pel pikeun ngawugurkeun janin. Jam 5 Bu Erni datang ka jurusan bari samemehna lapor heula ka satpam rek neangan buku pikeun kepentingan mahasiswa. Nah bet kudu datang jam 5. Nah teu jam 6 atawa jam 7. Mun nya eta buku dipake pikeun referensi atawa bimbingan, apaan Mila jeung Maya mah karek tingkat 2. Nu opatan ukur celeumeut ngadengekeun katerangan kuring teh. Kuring beuki norolang cacarita. Kira-kira jam 5 leuwih, Mila asup ka kamar cai, duaan jeung Bu Erni. Maya nungguan hareupeun kamar cai. Teu leuwih ti 20 menit Mila keluar, disangkeh ku Bu Erni. Tayohna layon orok mah ditunda di kamar cai. Ari Mila saterusna ganti baju nu geus disiapkeun ku Maya. Kira-kira jam 6 kurang, Maya jeung Mila lumpat kaburuan tukang jurusan pikeun bebenah naon-naon nu kudu disumputkeun jeung nu kudu dibawa. Ari Dudi harita teh aya di tempat parkir ngadaguan Mila jeung Maya. Sanggeus kaluar ti kamar cai teh sarta sanggeus mikeun Mila ka Maya, Bu Erni mah beberes di jero kamar cai pikeun meresihan getih jeung micieun bukti-bukti sajana. Dasar kudu kabongkar. Cai di kamar mandi teh ngadak-ngadak teu ngocor. Ku kitu teh Bu Erni jadi samar pola. Reuaseun ka ditu nama
tuluy muruka perpus. Buru-buru ngasupkeun barang-barangna kana laci, teuing nu mana. Tuluy disosi. Tah, dina kaayaan kitu, datang satpam keketrok panto perpus, siga nama bakat kurewas, Bu Erni nunda kunci dina panto, nu geus ruksak, bari api-api milihan buku dina rak. Hari tage, satpam kungsi ngobrol jeung Bu Erni. Keur kitu, Maya jeung Mila datang nepungan Bu Erni, bikin duit minangka buruh. Maya ge reuaseun barang ningali satpam keur ngobrol jeung Bu Erni teh. Nu kahartieun ku satpam mah, Maya datangna ka perpus teh rek nyokot buku referensi teh ya. Teu tunyu tanya satpam ge, "Jung we indit." Nya Maya ge ngemplong, sanggeus satpam indit mah. Teu kungsi lila, Dudi datang ngajemput. Cek kuring teh satpam moal nyangka Mila keur gering, da puguh beungeut nage teu pucet-pucet acan. Eta kajadian beres di jam 8. Sedangkeun jam 8 teh perpus geus kudu buka. Ngan nu pasti Bu Erni teu kaburu mere sanaon deui. Kaburu mahasiswa rabul manten daratang muruka perpus. Maya jeung Mila ge teu kaburu balik ka kosan deui. Iwati ukur istirahat dina mobil Dudi. Kitu ge ukur sajameun, dapaan kudu asup kuliah jam 8. Kitu kuring nembrakeun ka panggih ku kuring ka ketua jurusan. Maya, Mila, Dudi jeung penjaga perpus ukur olohok bari beungeutna semu nu ambek waktu kuring beres sacarita kitu teh. Barang beres sacarita, Dudi ngancam ka kuring yen mun teu kabukti rek ngalaporkeun kuring, tapi kuring teu ngerasa lewang da memang geus yakin katambah ku ngebrehna bukti-bukti. Minangka keterangan tambahan, sanyana aya deui barang bukti mangrupa buntelan 2. Sangkan satpam teu curigaeun buntelan nu hiji dibikeun ka Bu Erni pikeun disumputkeun. Nu hiji deui mah dibawa sigana aya keneh dina mobil. Ayeuna pariksa be laci nu aya di perpus. Tuluy pariksa deui kunci nu ngagantung dina pantok perpus nu geus ruksak. Kade kaliwat pariksa buntelan nu aya handapkeun jok mobil Dudi. Tah, anu leuwih hebat mah kulantaran aktif dina teater, Maya pinter metakeun acting nepi ka ngamik up. Nya Mila di make up satakar kebek sangkan teu katingali pucet. Da cacak mun Mila sina lempang sorangan, tangtu Mila teh bakal teu kuateun atawa ngoleang. Pasti atuh jalma nu karek ngalahirkeun kalawan paksa, dipaksa cenah jag-jag. Bener tina beungeut mah teu katingali sepa, tapi da fisik mah moal ngabobodo. Cindekna cek kuring teh palaku nu ngaborsi teh nyaeta Mila, lain Maya. Ari nu ngaborsina nyaeta Bu Erni, penjaga perpus teh. Pikeun nguatkeun ieu katerangan, sacara teu langsung kuring kungsi ngobrol ngaler ngidul jeung Bu Erni sawatara waktu ka tukang. Bu Erni nyebutkeun kungsi gawe di klinik bersalin. Cek kuring nu opatan beuki ngabige, semu nu teu percaya ka kuring nu pertentang ngadadarkeun sagala rupana. Hiji deui bukti nu pamohalan bisa dipondah nyaeta ayana ali perak nu kapanggih handapkeun panto kamar cai. Ieu ali saha? Kuring nanya, nu opatan teh kalah patuding-tuding, malah Maya keukeuh nyebut fitnah ka kuring. Tingali di tukangna aya ngaran saha? Tanya kuring deui, kabeh bangun dareuwaseun. Mila harita keneh ngagubrag pingsan. Nu tiluan teu bisa kukumaha, polisi nangkep opatanana. Isukna aya dina koran, didinya disebutkeun yen nu milampat teh nyaeta Mila nu diparajian ku Bu Erni. Maya jeung Dudi di drop out, atuh Bu Erni ge dipecat sacara teu hormat. Sabulan ti harita, Siti kungsi ngangok Mila. Siti kungsi nanya naon sababna Mila ngagugurkeun kandunganana, padahal Mila teh geus tunangan. Alasanna mah pedah
orok nuker dikandung nate lain anak tunanganana. Ari pangna orok ditunda di kamar mandi mah nyaeta lantaran geus taya waktu pikeun miceunna. Jeung moal aya anu nyangka yen Bu Erni nu boga lampahna. Kuring ge ngerasa salah dumeh Maya jeung Dudi jadi milu katempuhan malah tepi ka di DO. Pokna semudu marida. Kamar Tongkeng 2012. Pamirsa, rupi namung sakitu anu biasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.